aya hiji cahaya berem anu kakalayangan di awang-awang ngintip-ngintip ieu Semar Badranaya teu aya sanes ieu teh lintang ti kumpulan nafsu-nafsuna Sang Hyang Ransasan walah kapanasaran kahayang kambung kaamek jeung kakeheulna gulung galang jadi hiji jadi cahaya berem jadi makhluk jadi denawa ieu ge gunirahangan dika ait asa nyolok mata bun selik si Semar Badranaya eta rek mikeun layang jamu sekali musada ka manusa Semar ari keur dikekeuweuk ku aing baheula nepi ka direbut aing dirampok ku si Togog jeung ku si Semar si Semar nyekaleungeun kenca si Togog nyekaleungeun katuhu aing dibedol ku duaan nepi ka paehna nepi ka paragatna nyawa kaula nepi ka teu apa jalan ka mana ka saha kaula nanyakeun ka saha kaula kudu datang ku bumi henteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kuno kawa asa kaula cicing di alam marakayangan Semar ye ayeuna eta layang jamu sekali musa darek dibikeun ka bangsa manusia tesu diabrig-abrigan tesu ka aprak-aprakan lamun eta mustika layang jamu sekali musa ada dek dibikeun ka bangsa manusia ieu sampurasun wiramanik ye kula kurang ajar ulah kaget bangsat aing moal silo moal kabaraman aing nyaho kasia aing Semar Badranaya aing moal kacolongan aing lain mata peda muasilo sanajan maneh jumput sakumaha jerona oge wah kabaraman boh ayeuna sasadna maneh bakal masrahkeun eta layang jamu sekali musada ka bangsa manusia dina waktu ayeuna aing teu sudi abrig-abrigan teu suka aprak-aprakan momoal apruk-aprukan asa dihina aing kurang ajar montong make jeung susulumputan segala aing apa sia Semar kurang ajar maneh bakal diburak-barik Rusia maneh ayeuna asa dileleceh bakal digagalkeun maksud jeung tujuan Andika Togog lan Semar dek wiradenta dek wiro sableng aing moal ka poronggan aing nyaho sia si Togog rasakeun sia penyuk we tetuh geus ngajolopong kitu maneh dek kumaha wiradenta geus bisa walakaya boh ieu mah dek minta tulung-tulung ka saha Togog hayang nyaho ayeuna pangarti maneh puluhan taun teu pangijeng aing teh gong gara utahkeun bener mon gara bijilkeun pangarti gara utahkeun pangabisa
hayang-hayangnya hogara tungkul kana jukut geura tangah kasadapan ayeuna aing mangsana balitungan. Aing moal make jeung mundur satu yang beas moal ngejat sakumaha bae oge. Gara samat sahabae anu dipika nineng ku maneh ayeuna kurang ajar. Di tempat naon ieu kaula di mana ieu kula ka mana jalan saha batur kula batur ngomong asa eueuh pikeun pisimuteunana hareudang asa eueuh pikeun pikipaseunana keung asa eueuh pibaturan kiru ieu teh di mana kasaha kula nanyakeun Gusti kaula dek tobat kaula rek ampun kaula rek insaf bere kasempetan kaula hayang hirup deui mana dulur kula mana baraya kula kolot kula anak kula dunya kula eueuh ampun kula kaula rek abus deui kana wujud kula ampun lajeng ieu nyawana dasa mukti kana wujudna sedengkeun ieu wujud nuju ka genset anu luar biasa nyerina. Teu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun kunu kawasa Gusti kudu kasaha nanyakeun kasaha minta tulung kula kieu geuning ari hirup saraka hirup teu di aku dosa teh kalah ngagedean tong borohina di dunia geuningan ieu teh meureun waktu balitungan kula linglung kula teu apa jalan di alam naon ieu kula danya kitu nu sing paruringkak puluh punuk tetes sorak naon ada eta geuning gumujang sepuh eta gedong jalan ka gedong nu molongpong teh katutup pembalasan cicing di alam marakayangan ku bumi hanteu ditampi ku jagat teu ditarima komo lamun ku kawasa sumohon geuning kitu saha nu nyiksa teh geuning amal perbuatanana ari pangeran mah moal rek nyiksa jeung ngaganjar ka saku makhluk angin makhluk kudu eling kana eta siksaan sareng ganjaranana dunya teh tenulungan geuning lubak libuk harta kakayaan teh geuning aya paedahna dicenak salah pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiwegah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hirup dibarengan ku kaimanan jeung katakwaan mana melaanana pangkat teh gaya nya teu pinu tadina resan ieu atuh di dunya teh kadar diumarakeun moalila hiji waktu bakal pinangih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa maot pingaraneunana deka saha datang sanurik nampa urang ka mana jalan poe naon ini naon rek dibawa sumohon
Iwati ama perbuatan HD anu bakal ngaganjar urang nganterkeun ka alam kanikmatan Sumohon numawi di dieu silakan jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana ucu ku kituna kirang sareng langkungna muga we kapunten ti uasa para kansa nya cu rombongan giri harja tilu wilujeng tepang deui mudah-mudahan kapayun tiasa ditepangkeun deui pamungkasna kembang tinetik sinebaran sari tutup lawang siwetaka